Abi Mifa. Abi Raihan. Umi, abi teh yang nyarita kan tapi teh nuju nulisnya. Nah kan abi teh nulis teh kieu nya. Tah terus babaturan sabangku abi teh ngalewat. Ari pas ngalewat teh mana teh ngahajangan higeung kitu. Jadi we kecoret di balik kesel. Jiwa abi oge kesel jelema eta anu sama kucing mati. Kamari teh soalna papanggih teh abi teh dicekeun di kesel kumaha ieu greget pisan abi teh ka si eta teh. Kesel pisan pokona mah ih. Matakannya abi teh sok hoyong tuh Indit ka sawah main catur. Cakeung. Main di tengah jarami. Ulah sok ngomongkeun batur bisi putus silaturahmi. meuli nangka ka Cibubur. Meulina bareng si kakak lain keur ngomongkeun batur, urang kesel ka jelema eta. Balik ka imah gogoleran di luhur meja. Daripada hirup memusuhan si diajab kuno kawasa. Mili beas ka toko abadi. Ulah poho meuli cai. Astagfirullah sing abdi. Hampura abdi Gusti. 2,000 years later. Pokoknya Gimana tuh? itu yuk. Itu. Dapat tinggal di bawah. Isuk-isuk dah jeung bala-bala. Dahana di tengah sawah. Pun sakerana teu niat sakola, geus cicing di imah. Poe Salasa ka imah Salasa, imahna aya di Sanding. Padahal mah kumaha hirup aing urusan aing. Naik kuda ka Cijapati, terus ka Neglasari, ngomongna Pemuda Sejati, ari mabah saban poe saban hari. Meuli gehu jeung si mama, tong poho meuli bakatur. Jepeng mu teu nyaho mah hirup urang. Beli dahareun ka Ciwalengke. Dahana bade ngagibah. Lamun maneh kieu wae tong ngimpi hayang hirup ngeunah. Di sawah keur mancing, balikna main catur, hirup mah masing-masing tusuk ngurus ke hirup batur. Junjung nepi ka pae, nurus tunjung sia teh. Sholat, bolu sama ata, warna coklat, sholatan, kudu daek betul sholat. Melihui ke Mang Ujang, melina di Ciaruteun, keun wae dah umur masih panjang, da salat bisa diingkekeun. Dagang kopi di Talaga, dagangna di luar imah. Percuma maneh hayang asup ka surga tapi tara ngalaksanakeun salat mah. Ngajak renang ka babaturan, renang mah Cigentur, rusak nu sorangan, tongka ka batur. Meuli wajan ka Mak Ganda, initna jeung Pak Agit. Namun adan di Cisada, guru dengan Paman Sigit. Keur lieur mikiran peuting. Pamajikan hayang ka Korea, hirup teh cieuk kieu teuing, resah gelisah guna-gulana. Ulin ka sawah nonton wayang, ulina jeung babaturan ari hayang hirup tenang, salat ulah kaberangan. Meuli buah ka Mang Oha, melina jeung Teh Ara. Padahal mah kumasaha, da Gusti mah lautan hampura. Naik beca jeung Mang Maman, turunna di cagar alam, ulah sok mentengkeun hampura si Calana Rakas di Calam. Sholat dulu. Aduh halus dia ya Sofi, ya Allah. Naon meuli hayam ka Mang Ehan meulina ku sorangan. Ari embung ditagihan kudu getol mayang sorangan. Jalan-jalan ke jalan anyar, jalanna bareng si Anggi. Lamun hayang loba nu mayar, kudu alus budi jeung Pak Anggi. Minyak kalapa, minyak jahe dibawa bari di pepende, ari gaya jiga mukiat je uang kas mereke hese. Aduh, meuli surabi kacil lilis, surabina ngeunah dibakar. Bendaharan kacida geulis, ulah melang. Yah, ku abi dibayar. Tah kitu. Ya, End of flashback. Dagang kopi di Talaga, dagangna di luar imah. Sakitu wae di kelompok tilu, hapunten bila aya kalapatan hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.